Assalamualaikum. Ayah itu si Kemang teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang. No, kadieu. Duh. Kajero. Siap. Duh, kebenaran Mang euy. Naon gitu tuh. Udah kan lu. Ngadat Mang euy. Naon? Iya, hayang terek. Oh, duh. Hah? Oh, ieu mah pesanan Pak Kubu. Budakna cenah aya nu karek. Ada marila teh nyeun deui lah Mang mah. Hiji pan aya dua geus we ka kubukeun hiji atau Mang nyeun hiji teh. Ai ka kubu mah suka di ayeuna budak ngadat hayangeun. Geus dipesenan eueuh. Geus lah ieu ayeuna bae teu kabok lah. Di dinya mali sabaraha gitu. Aya sabaraha gitu. Ada pesenan ieu mah tuh. Sabaraha gitu ieu. Wanina sabaraha ieu mah pesenan duarana pesen. Lain ieu bae hiji we jam budak itu ngadat budak. Bae da kubu mah tuh lain Itu gitu 50. kolot. Hah? Daek 50. Aduh, nah menikah bina-bina teh biasanya 10 ribuan deh teh. Oh, da ieu mah pesenan kewe isukan atulah panggieulkeun ku di dieu. Goblok teh. Aduh, bobong aya pesanan ti kubu aing aduh teu nyahoeun pedah ka budak keur ngadat kitu teu meunang teu. Goblok anjing biasana ge 10.000 ka bina-bina tinggal 50 kos lain jeung tetangga. Goblok ieu mah. Kieu emang ayeuna mah heuh sok bae jadi ieu ku abi nya 50. Ngan wayahna ieu kan teu hafal hargana sakitu nya teh 10.000. Ieu mah heula 10.000. Ieu 10.000 heula nya. 10.000 heula ieu dibawa ku abi nya. Isukan sesana bari mesen hiji deui. Beusi ieu ka babarian ruksak ngaran budak nya. Isukan hiji deui. Ieu wayahna 10.000 heula jadi sakalian isukan nya. Kumaha? Heuh dipanyana da bieu teh nyaho nya 10.000 we da. Ayeuna Isu pokoknya isukan mesen hiji deui. Da ieu kan bisa teh ruksak ieu ngaran budak sangeunana. Pokoknya isu jadi mesen hiji deui jadi bayar jadi 2. kembali ari kitu mah kajeung keweno teh amun kubu ka dieu kayaknya kakara hiji kitu nu penting mah ka kubu kacocokan ieu budak uing mah kitu we lah katurutnya. Ieu wayahna sakitu heula nya. Wayahna nya mah nya pokona isukan ka deui hiji deui ieu. Siap. Yuk kitu nya mah nya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aduh, bakal bener gitu sih Kadul dah. So barakali oge tara bener sih eta mah mayana. Tapi sugan aya mah bener. Boga berenang teu si Nyai meuli beas jeung udud. Kunaon si Akang jiga nu kepieu teh suruh ngasarange sorangan. Moal kasibat kitu euy. Alah sia para lawur euy. Urang sampeurkeun hari mah mesti kuna naon. Kunaon? Kesurupan bener gitu. Kang? Sare naon dinya teh? Aya naon nyi ngaganggu wae atuh. Naon ari Akang? Ngimpi atau kumaha? Ngajual tarektek kasih adu sabari 50.000 hiji meuli 2. Ai teh kakara dipanyer 10.000. Mana tuh duitna? Keur mau dibeas? Aduh nyi ngimpi. Dasar goblok. Dasar laki goblok.